sih. A few moments later. Halo, Halo, Bong. Urang salah liar kieu, kumaha aya naon? Ke di mana, Ieu ke di daerah luhur biasa. Kieu mau, Urang teh yang bisnis. Bosan kieu wae. Jangan. Bisnis. Bisnis naon? Ternak domba hago. Ini tutup kerupuk reu wae aing kerja ngar teh. Tahu itu tukang sewa perahu karet di Banjaran. Pan didinya mah banjir wae. Iya sih, iya mah. Orang tadi nabrak jalan mah. Tahu ya mah geus. Terus si jalan mana minta ganti rugi 10 jutaan. Hah? Aslina? Nah, minta tolong gak didinya ge. Syukur-syukur atuh maneh nginjemkeun duit ka urang. Ai maneh marukan teh urang anak boga pabrik kahat teh. Urang duit di mana sakitu atuh? Emang main nabrak naon kudu ngagantian sakitu? Tapi ra nabrak mah da aduh. Nah bisa nabrak kitu atuh sia teh. Belek ngalangan panon untuk kumaha gitu. Nah, urang teh nabrak teh pas somadna apaleun. Minta dikawin disukan boga duit mah 5 juta tambahan 3 juta kumaha atuh bencana. Aisyah heureuy wae. Sugan teh bener nabrak jelema. Kalau man ieu anjing belek jenggot. Oh. Oh. Goblok bisa Baturan sebelah ini sih ya.